Pangkalan jedengan najan angin nulilir leudang tanah nusanyana ku asing nyari panggih di mari bayar manehna fungsi nyarita nyucruk nyuk bangsa hangat sate kadan najan diri kakurung aya nu boga tapi asih mah anu manehna mangkanisanan bubuh asih ngintrim diri nusanya asih nyari panggih anak mangkalangan uring lempang dina jero paning tiang di mari baya manehna ngasih kapandang daya daya buka tresna saliwatan najan diri kakurung aya nu boga tapi tetep asih mah anu manehna tapi hatur mama haji eta punut nemong nama dibaya insyaallah sinjata pakai bekal kamu nyamahnya siap penting mah tunai weh habis mamnya lahirna rupa-rupa wujud manusia kereminuhan dunia dina saga rupa carita kahormatan jeung kakayaan cumarita kejencang jaya bikin hirup jeung uripna napas nu urang bagyadina rupa neraka dunya biwir nu dipulas lipstik cinta ditukeran harta imut pasu pinuh nafsu pangharapan kosong poe isu kumabehna naon hartina kebebasan naon hartina kemerdekaan mun hirup diancam jangan caya pikir sabab ieu panjara hirup penting
dihias ku bulan mabra taya hartina mun nyawa diwawajet lapar salega langit pintu kuci mata panjara awon jeung ngapna biwi innalillahi asa di anjeun mulang ka anjeun tamat hiji carita cucu dunya isu pageto lahir rupa wujud manusia ngan jadi cocoan nafsu birahi.